Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Arkan Maulana Muhammad, kelas 4 siswa dari SDN dari kelas 07. Saya akan membaca sajak Sunda yang saya baca, yang berjudul Tuanku Imam Tambusai, karya Arkan. Dina carita sajarah jasa jeung bakti anjeun nyata, anjeun berjuang ngajunjung marwah ngaliwatan negeri daratan jeung lembah. Dina ngalakonan amanah anjeun teu perlu puji jeung sanjungan, teu perlu bentang nyemat dina dada, sanajan bakti anjeun pohara gedena. Waktu tos kaliwatan ku jaman anjeun parantos mulih ka kawasa, mugia anjeun bagja di surga, wahai Tuanku Imam Tambusai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.